Ibadah nupang hebatna puasa tarwiyah jeung Arafah. Lamun lebaran Arbo berarti Salasa jeung Senin. Senin tarwiyah, Salasa Arafah. Babacaanana eueuh deui nu pang utama-utamana dina tarwiyah jeung Arafah. Maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabaraha cenah Kiai? 10.000. Tuh, bos mah. Mending ngajang heula kitu heran ning mah. Tasbih jang naon teh tasbih. Ya Allah dibawa bae dipake henteu. Aya jelema gucrek bae eueuh bae digantungkeun. Mending dijual teh tasbih kos kitu mah. 10.000 setik sabudaha. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahul mulku. Tah eta la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa syai'in qadir 10.000 tambah kulhu 100.000. Heran di bere pos kitu teh. Endahan dikira ibadahna tuh 100.000 masa itu. Masya Allah karim 100.000 mah ya Allah ya Allah. Ai dahar 3 piring ai titah maca kulhu 100.000 eungap teu akur jeung dahar. Nah 100.000 cenah Kiai atuh ulah 100.000 teuing bisa 10.000 ngan engke ka sorgana di lawang. Teu asup ka jero pilih bae teh 100.000 ka jero tapi lamun 10.000 di lawang, lamun 5.000 di luarin lawang. Nah, alas dibuka mah dibuka lawang nangan di luar asal deuk asup malaikat Ridwan teu beunang. Asal deuk asup teu beunang. Makanya gak dulu, loba bidadari, aduh. Lu nanyakeun nya na kudu nya kula teu meunang maca kulhu nangan 5.000. Lamun 1.000 cenah Kiai, 1.000 mangan angin sorga doang kambeu. Seungit cakeun aya seungit. Lawang nutup lawangna, lawang sorgana ge nutup. Teu sia bade kitu-kitu ge tetep bae. Moalah ai kudu 100.000 mah. Cangkel ya Allah ya Rabbi geus tambah sameunangna bae nu penting mah ikhlas ulah 3 teuing bae aing ikhlas tangan 3 ceker oh budak ai dahar nginum loba ai maca la ilaha illallah dosa gan 3 ieu aing ikhlas tangan sakitu. Opat gak aing mah geus teu ikhlas. Gitulah mun nanya babacaanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atuh tikuari masalah di ayeuna geus masalah kulhuna mun bisa ja 100.000 jadi atakah maksudna. Doa urang bari ngadoa Allahumma inni qad qara'tu suratal ikhlas mi'ata alfi marrah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ja'alha ataqatan li minan nar wa fidaan li minan nar wa salamatan li minan nar. Tah doa nu pangpendekna tah doa atakah teh nu pangpendekna sakitu tah. Ya Allah abdi maca kulhu 100.000 Gusti Maha Uninga kana pamaksudan abdi jadikeunlah Gusti kulhu 100.000 teh sebagai kemerdekaan, sebagai tebusan tina neraka jeung kasalamatan tina neraka. Masyaallah 100.000 sehingga Kangjeng Nabi nyarita saha jelema maca kulhu 100.000 haram awakna di neraka.
Masya Allah masih keneh nawar keneh baik nawar keneh baik ya Allah ya Rabbi teu kabita eta diharamkeun ka neraka henteu kieu ye bo mantep amat ya guys bebeja ka pamajikanna ka anakna mana bahasa baheula tak mana tah ya ini mama murigak puling mah ngadenge mama hatungeunhan mana tah asa zaman baheula aya naon bapana baheula bau mama aya ge bapana mana nah ulah diganggunya nek naon emang dik ibadah hasil ngaji mingguan di tamaja kulhu bejakeun ka anak ka incu abah ulah diganggu deuk di kamar ya disiapkan ulah ini tah besijang dapur ta duit kana tah oh woi mantep abah sia tuh coba kayaknya coba aing mah neuleuh coba kekuatanna sabaraha jam coba bebeja pamajikanna ge anakna inju abah sia keur ibadah kayaknya coba lamun nyana keluar sajam 2 jam urang surakan kutilok-tilokna berarti eta kutilok-tilokna geus diancam we ku pamajikanna nah, mamparkeun sajadah urang aing nyaho coba awak ge. Pokona 100.000. Can nyahoun cek nya teu pegel meureun. Ai urang mah ai nu geus biasa mah kan bisa nguji. Ieu mah sajam teh meunang sakean, sajam meunang sakean geus uji. Berarti kan sekian jameun, sekian ke istirahat. Ai nu osok mah per jam teh geus nyawa sajam pasti urangna sakean. Sabaraha cenah kieu teh rahasia tuh. Engke bae ente coba rasakeun. Ulah sok nanyakeun ka aing, coba you nanyakeun ka aing teh akur deui. Tah, urang bapana geus. Kocrek kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu. Japegel. Orangana, abo ieu hanas geus steril kamar ieu. Menang sajam teh kaluar. Tuh kan. Cak aing ge naon? Tuh abah sia nyolonong. Kudu nekat urang nyawa coba buatkeun urang insyaallah lamun himmah urang tinggi sakumaha cek Kangjeng Nabi saha jelema man qara'a surat al-ikhlas jelema nu maca kulhu 100.000 masyaallah haramahullah Allah ngaharamkeun kana jasadna tina neraka kabita jadilah ataka geus babacaan anak naon gitu ngaranna doana nu tadi tah cenah hese teh kieu doana atuh sia mana naon ge hese bae ieu jam mondok teu sakolah henteu atuh pasti hese geus pake bahasa urang bae tama doa ieu Allahumma inni qad qara'tu surat al-ikhlas 100,000 marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma bas bajang batur Allahumma ja'alha sawabaha Allahumma ja'alha ataqatan li Allahumma ja'al sawabaha bisa Allahumma ja'alha taqatan li fidaan li minan nar geus bae urang mah make bahasa urang ya Allah ya Rabbi abdi maca surat kulhu 100.000 ku Gusti mudah-mudahan ieu kulhu abdi dijadikeun kasalamatan tebusan jeung ngajadikeun ataka kemerdekaan tina neraka beres geus tah sok geus kitu tah ulah kieu bae macana mangan ge 1.000 di aku 100.000 Allah makan nyahoun urang baca 1.000 geus ya geus berat 100.000 padahal kan 1.000 nah ieu mah tetep dikanarakakeun ngan sadengkul lah ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita gedena jeung luhurna jeung agungna poe Arafah sok digarunakeun bagi jelema-jelema di luar Arafah etalah maca ataka di ditu ge sarua ye di Arafah ge babacana eta la ilaha illallah daula syarika lahu kulhu jeung doa-doa nu khusus geus urang maca eta ya ieu mah beusi nanyakeun maca naon sih kiai eta tah babacaan anak nu tadi insyaallah
urang kabehan ke siap maca eta nyaho cenah kieu dicoba kurang dicoba aya tuh hiji eta nomor kaduana eueuh deui dina poe lebaran ibadah nu paling luar biasa ialah kurban samminu dhuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam lintuhan ku aranjeun kabeh dhuhayakum kurban-kurban aranjeun kabeh fa innaha matayakum lantaran korban teh bakal jadi kendaraan matayakum yaumal qiyam engke urang bakal aya kiamat sanggeus kiamat bakal aya ba'ats teh dihudangkeun ti kuburan masing-masing digiring hasru ka mahsyar mauqif ngaranna tempat mauqif teh aqsa lamun haud kangjeng nabi mimbar kangjeng lamun raudhah min riyadil jinan raudhah kangjeng nyaritakeun baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah masyaallah jelema nu geus ka raudhah berarti geus cicing di patamanan sorga nah mimbar adalah haud kangjeng ketika ahli-ahli neraka anu aya imana mukmin ngan ka neraka geheng ditanya kasih geheng amat emang kunaon tas di neraka aing ambos yang ini geheng kita emang boga penyakit tahun keur di dunia na kredit tah ieu nah dekat surga kan geheng teu bagus diseuseuh di haud kangjeng eta mimbar kangjeng teh eta teh penetapan haud kangjeng dek nyebrang ka raudhah min riyadil jinan atuh kudu kuku cuprakan heula di haud kangjeng nabi eta ulah-ulah anu tas di neraka anu baragus ge nu baragus tetep bae mandi heula ngarinum heula di bangawan di belumbang di haud kangjeng nabi sahabat naros ya Rasulullah pan meureun jelema teh jutaan haju eta panyiukna besi kula teu kabagian aya beta sahabat teh nu ngomong besi teu kabagian meureun ngarasa lemah nyana cak kangjeng nabi deuleu kaluhur bintang tah beuting beureun nyana tananyana bintang loban teu tah loba cenah kangjeng atuh renyek kitu tah panyiukna di haud kula leuwih loba tibatan bentang di langit wah caknya lain kitu onam ngeunaheun teh kangjeng teh naik kos kitu mah masyaallah tah siku aya bae jelema kasieunaan segala panyiuk maning mawa bae di dieu atuh nah ieu aya sahabat nu nanya kitu kan bagus untung artina jadinya ahokan urang mun cacak-cacak sahabat teu nanya urang teu nyaho bo orenganan panyiukna leuwih loba tibatan bintang di langit masyaallah karim nah ieu urang dibahas teh dihudangkeun ti kubur urang masing-masing ti kubur urang di nagara urang kalaluar kos toget brek jadi jelema digiring hasru ngaranna ka mahsyar tempat kumpul mauqif dihisab ayana pas di Masjidil Aqsa Yerusalem eta kan urang leumpang ti dieu ka ditu mangka ding panon poengan sakieu tah panas luar biasa laleumpang kan di negara masing-masing Indonesia Malaysia Thailand kabeh menuju mahsyar ya Allah ya Rabbi mana panon poe deui handap biasa nu mantak kesangan kangjeng Nabi di Bukhari nyaritakeun kesangna aya anu sadampal aya nu satuur nu sacangkeng aya nu sabeung aya nu liput kesang masing-masing ya Allah ya Rabbi tah aya anu disadiekeun kendaraan mantep
urang dieu uzalaya urang Balaraja. Oh, batur bala leumpangnya nama naik kendaraan. Ya Allah, siapa bisa kendaraan? Aing mah korban cak ada baheula. Ngantak ieu kan leutik amat ieu mah. Alah, ieu mah Karimun ieu mah mobil Karimun. Leutik. Mobil Karimun leutik ieu mah. Ya Allah, baheula aing be Jawa leutik cak dina ieu. Mobil Karimun. Aduh, mobil Karimun mah di tol ge kaliwatan bae mah. Kaliwatan bae. Jadi geus ngap-ngapan sakikituna doang. Kan lumayan kan, ai berangkat naik Karimun geus datanglah jana ka ditu. Mangka deui teu bisa milu kadinya. Tatanggana milu teu bisa cenah ieu mah. Kendaraan aing sorangan ieu mah. Tah, kecuali bus. War. Eta ge tujuaneun. Eta mah keboplen. Lah ieu keur carita. Masya Allah kari ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah nu bakal jadi kendaraan urang atuh jang urang boga duit urang beulikeun ka kendaraan jang di akhirat gas meuli kebo aing mah hiji tan gede tujuanan aing mah saurang bae jang aing ge atuh karosong eta korsina ngah engke sugana jahe di akhirat ambah sia mah macem-macem pikiran teh ngeres jasa segala ngajak batu lah iyalah nu lintu nu gede jeung ulah boga pikiran hayang hatena segala hayang kalilipanan gas besingke di akhirat kempes naon bang udah geuna kempes mana nya Karimun nya kempes mah kunaon keur ieuna aing hayang hatena cekna teh eta. Aduh jadi kurang lepas tungtung mah kempes bae pantah. Aduh didorong-dorong oge. Nah, iyalah ieu keur carita nya jadi kendaraan. Nah, atuh naon salahna urang kuari duit boga aju urang ge bakal maot. Kangjeng Nabi nyarita model kos kitu urang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi langsung geus urang belikan bigan bak geus ulah sok sagala kulitna jang aing celina segala hate lah geus teu mun hayang-hayang teuing mah meuli urang mah di nu sejen itu ka pasar atawa nu sejen ieu tak korban aing mah teu hayang tapi korban si aing hayang ye aing teh batena naon ngan atuh aduh pohara amat si budak henteu teh rasa ulah korbannya na bae lamun korban wajib korban sunah mah meunang tetep nya nu bagus mah lepaskeun ulah nah ieu mah keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah la yanalallahu luhumah waladima luhumah waladima walakian narut taqwa ya narut atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah taqwana nurutna urang ka Allah Allah mah teu perlu daging teu perlu getih teu perlu hewan nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ke Allah takwana fakir miskin masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad tetapi horeng Allah mah nilikna takwa urang nurutna ke Allah cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ieu boga duit aju jadi korban teh dek meuli 5 di dia kebo di ditu kebo di buku mau teu pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh meunang tante ieu atuh meunang jasa geus pokona mah satahun 5 dek embe tah dek kebo kula mah geus kitu bae tah dasarna loba jasa duit masalah kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ieu nu tadi mah boga jasa nu kuari mah teu boga jasa hayang kan teu boga kuat cenah kieu masalah kotok atau soang meunang itu boga mah
teu boga mah soang ge masalah ya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cedak kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sanggeus dikulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeunna ka numpang susah nya mikir numpang susah na aing itu mah saya akan ku sia geus ngomong-ngomong teh si budak itu badak korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu boga aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotok nanya boga hiji-hijina kemudian kunya ada dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kebeuli embe teu kebeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikin gaji pendek ya mah dia nah dia aing korban dia bener sih ya aing mah ku teu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pendek mencit barang isukna teh aya nu neangan kotok leungit cenah kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pendek ah iya nya langsung nelpon polisi tungtung mah gara-gara kotok haji pendek ngerem di penjara maling kotor aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habek nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam beuh bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan masyaallah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aju teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah di negara masing-masing berangkat ka mauqif Allah Karim renungkeun ku urang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak ku Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb nah persiapkeun ku urang ku hari amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kebenaran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin dah pencet masyaallah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablegkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana tuh kudu jelas kudu nu bener supaya nambah ilmu tur yakin nu tadi teu nyaho jadi nyaho nu geus nyaho jadi tambah nyaho tur tambah yakin ulah ngolembar ari can meujeunna mah ulah wakadawa cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran bi ra'yi wal yatabawa maq'adahu minan nar masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada nabi teh sasar baheula mah cenah keletik nama nabi teh sasar sakeuna teh dolan kagedekeun karak pahada je budak
kudu dibawakeun pedang mah budak ulah-ulah juku sorangan di tafsiran urang ge aya tafsir Jalalain aya tafsir Munir aya tafsir Fakhrul Razi aya tafsir Ahkam itu lah macan lagi urang lalauna ni mah tafsir bolak-balik urang keke mantap kudu diajikeun ge kabeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanad-sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya ku ari mah asal naon kitu ngocoprak bae teh sing hade nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arfah Kangjeng Nabi mah arfah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bisnis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi natu terus haji wada pupus teh mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa sam jeung kulhu geus atuh itu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae basa bisa abdi jeung sakuat abdi sakieu tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakieu ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga mu saya mah kos ngomong ka kolot bae kuat abdi mah geus lain lalagaan geus waduh puyeng abdi puyeng tetep sakieu ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah ai beneran mah teu kuatna tuh ya nah kemudian lebaran Rabu kemudian ayat tasrek Rebo Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu tasrek tah eta teh mun teu boga poe lebaran poe tasrek masih keneh poe tanggal 10 can boga duit tah 11 can boga duit keneh urang masih keneh dagang teh ngumpul keneh bae ya nah tanggal 12 can boga duit keneh bae tanggal 13 asar boga duit masyaallah masih keneh eta ka magrib tanggal 13 nah 14 itu 11 13 tanggal 10 11 12 13 berarti kan lamun rebo Kemis juga Sabtu asar karek boga duit nah korban geus urang deui tanggal 13 datang ka magrib eta beakna sakitu ulah haju tanggal peuting masih kene korban be tanggal 14 tanggal 14 aing karek boga korban ai jadi mah atuh jadi be sodaqo mah ngan teu jadi korban